Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun kafir seserian heuleu urang teu salat Jumat. Yuk urang simak bareng-bareng. Kemudian sini tuh. Tahu ini apa? Pistol. Nah, dengerin ya. Oleh dengkul lu nih. Dengerin. Kuping lu makan gula ngedenger dengkul aja dah. Tembakin, ceket. Ih, ayan. Buka kuning. Masih komplit. Kunaon itu emang gitu-gitu. Jangan nembak sia. Pan. Inum tamen sentah. Inum. Tamen sentah tembak sia boy. Cina naon inum. Inum. Iya tuh kalau mah nah inum sia tembak sia boy. Ayo. Inum. Ya, denger ya. Cai. Oh, hampir kena ka dieu. Cai. Bener inum sia inum. Cicing bae si Udin. Cekel gelas ku si Jepri. Cekel beheungna. Tanggah sia. Tanggah, calangeup. Bau sakumaha mobil Avanza di bensinan. Ya otomatis dipaksa sih mulai seserian. Aduh sakina dunia ya muter teu muter teh naon sia kasep Jepri cek buku jore. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal madhhabu sihhatu riddati sakrani wa islam. Utawi madhhab iku sah murtade wong kang weureu wa islami lan islam sakran. Tuqbalu syahadatu birridati mutlaqan lan den tarima apa syahadahe apa panyaksianane kalawan murtad halem mutlaq. Wagila lan den ucapakeun apa yajibu tafsilu wajib apa tafsil apa perincian. Fa'ala lawali syahil lawa syahidu birdatin fa'ankara hukima bisyahadah fa'ala lawali makan latapi ingatasa kawal kang awal lawa syahidu lamun yaksani ya syuhud birdatin kalawan didafa'an kara maka ingkar ya masyhud alaih hukima maka dan hukum ya bisyahadati kalawan syahadah falau qala maka lamun ngucap ya wong ngucap ing lafaz kuntum mukrohan ana ingsun iku kang den faksa wa qatadat qarinatun lan trapihu ing mukra apa qarina kasih kufarin kaya aboyong pirang-pirang kafir sudika maka den benarkeun si wong biyaminihi kalawan sumpahe sudika maka den benarkeun ya wong kalawan sumpahe bisa ka masyhud alih
Kalau kala maka lamun ngucap ya masud alaikum tumukroan ngucap yang lebat kuntum mukroan lain suni kukang dan paksa wa kutada sukarinatun lan terapi hu mukro apa korena kasih kufarin kaya boyongnya pirang-pirang kafir sujeko biamidihi bakal dan benarkan ya masud alaika lawan sumpah ya masud alaika wa illa taqtadi fala sudiko. Oh ayo mawa kitab mapan aya dedelekeun aya coret-coret kene datang ke imam pamajikanannya mana coba coretanana tah di dulu bener dicoret-coret aya gambar mobil lantak kudu mondok atuh mondok indah jasa lamun orang bisa maca Quran maca kitab lantaran di kamar ge urang bisa ngobrol jeung wali-wali Allah hayang ngobrol jeung Imam Bukhari baca kitab Bukhari urang hayang ngobrol jeung Imam Muslim baca Muslim hayang ngobrol jeung Imam Zainuddin Malibari baca Fathul Mu'in hayang ngobrol urang jeung Oma Irama setel lagu santai. Sia mah kadinya bae, Pak. Parantina meureunna. Ya dirombongkeun di akhirat ge jeung nu ngagitar ka ditu. Sarombongan. Satajana urang bacakeun heula Fatihah kanu geus nyaraba ka alam itu. Wal madhabu nurutkan cek madhab masyihatu ridati sakron samurtana jelman weureu kalawan ngahajaweureun si Jepri malam minggu kaluar ti imah ka nelayan balik jam 2 peuting sempoyongan datang ka imah mamaraha kitulah jelema mabok lain bae jelema petualang lain bae jelema pedagang lain bae jelema luntang lantung pejabat ge ambalayah nu mararabok PNS teh ambalayah nu marabok sakali deui PNS ge ambalayah nu marabok kadenge ku ceulisia ye cenah kieu sok sambarangan PNS mah ngatur negara diatur ku nyana cak-cakan negara awas cenah kiai didesek ku aing saha jelema ayo datangkeun ku aing isin sia sambarangan sia coba cenah kiai misalna cek Pak Bupati mana tah nah kebenaran emang aing hayang ditanya kitu ta ku bupati hayangkeun ku aing hiji-hiji emang kiai nyaho parangsana di nelayan teh bareng jeung aing emang aing teh lo asup ka nelayan tanyakeun tah ka pelayanan anu bukna sabelah beureum teh ngan aing kadinya mah happy coba ge tanyakeun make kaos hejo aing make lepis kacamata hidung tanyakeun ka pelayan tadi je emang naon kadeuleu ku aing lurah hiji-hijina PNS izin sambarangan
ulah sok kitu cenah ki aing mah kitu bae aja. Maksudna yu urang tararobat ulah terlena dina kos kitu. Urusan negara mah acak-acakan gesake dengan di dunia doa. Urusan rumah tangga acak-acakan sakedeung di dunia doa. Urusan usaha sakedeung tapi engke ieu hirup sabada maot mau dipikiran teh kade. Lain erek mukakeun aib-aib pedagang, aib-aib lurah, aib-aib pes lain. Maksudna yu urang tararobat sadar dunia mah acak-acakan keur usimna aya di Indonesia masih deres ke coba ke Eropa, coba ke Amerika, coba ke Australia. Mantap kula jutu betah ke di Australia. Acak-acakan jasa Indonesia masih mah tuh masih tentrem adem ngan. Meureun lamun kieu bae mah wallahu alam kaharep. Generasi urang ti SMP kene geus tawuran SMA. Tuluy kebelah dituna makin acak-acakan eta pan calon-calon bupati, gubernur, presiden. Kitulah Yahudi dek ngarusak bangsa jeung negara. Ieu Belanda pan terus-terusan ka urang. Menyusupi tentang ganja, tentang ekstasi, tumoli dan megadon dan lain sebagainya. Eta teh melalui orang-orang Yahudi terutama Belanda nu ka urang sebab Belanda nyeri hate ka Indonesia. Pelebah mana angka deui teh mah boh ka dibahas kuan. Kayak teman mencerita Belanda. Nah, iya mah si Jepri jam 2 balik ti nelayan sempoyongan. Pamajikanana ngarep gadinya. Pamajikan mah kurang kumaha lawang dibukakeun hayang nginum dibere. Marah, goblok sia. Nanaonan kau, lain nanaonan. Lain gitu lah mamarahan tuh gada puyang aing puyang kona anda ayo ulah lo bawang sia pugunya nan ulah bawang mabok makos gitu ditembalan salah tadi tembalan salah geus kakak tuh gara-gara sare sia goblok meureunna ditolak sia ku aing ka ulah sok ngomong tolak sia ku aing Masya Allah ya si Jepri padahal mah baheula di marhabaan. Di marhabaan eta. Geuletik teh mah diputer-puter di marhabaan segala rupa. Lantaran nu ngamarhabaan anu mingpina Ki Golkar. Ya kieu, di marhabok kabehan. Teh si ade nu mingpin marhabaan si ade. Ulah anu puyeng. Eta kababawa eta. Kebalnya nah diuk gue di banyak atuh lah geus atuh geura istirahat gas aing mah daekeun ku sia aing mah jadi Kristen Masya Allah kaya ya angin naon lah angin naon tadi aing gitu dansa mantep jatuh jeung si Eni jana agamana Kristen jana siap jana dikawin ku aing tapi lamun aing asup Kristen geus lah aing bari masuk Kristen jadi berarti nyana ucapanana keluar ti Islam jaban nolak ka pamajikan Allah karim kumaha cek mazhab Syiaturidati Sakron sa murtad Jepri anu ngahaja-haja heureuh nyana mabok bir kurang puas mensen kurang puas ngagele nyana sempoyongan dijroker mabok nyana murtad jadi murtadna sanajan keur mabok na'udzubillah min dzalik wa min dzalik termasuk
tolakna jelema keur mabok nalak tapi mabok na ngahaja minum pel gele dan lain sebagainya nya mabok nolak jadi takos kitu tak jadi di negara urang mah kuari lamun keur mabok tadi jadikeun kajian urusan negara kayak nu tanggung jawabna urang mah keur ngaji bae baheulana supaya ngerti mah keur ngaji baheulana cak negara cenah eta mah lantaran di luar kesadaran antepkeun kena tanggung jawab ke di akhirat ngerebek kabehan ujian urang mah ulah cek manusia tapi cek nu bogana cek Allah subhanahu wa ta'ala urang nutur-nutur manusia bae mah hese jelema keur teu sadar nalak tilu jadi tapi cak negara mah henteu sebab di luar kesadaran nuturkeun di luar kesadaran bae cak manusia emang hukum usaha lamun hukum dibawa kepada manusia moal beres kajeun kumaha ge lantaran ieu manusia mah aya toleransi karunya amatnya mana boga anakna kelali teh keneh bu lamun tilu dijadikeun banating nasib anakna J atuh kunaon nutur-nutur ka hayang jelema tuturkeun Gusti tanpa ngarobah kana urusan negara aja aya anu tanggung jawabna RI 1 Jokowi tanggung jawab urusan agama menteri agama teu wauh kuari kumaha saha tuh Lukman Hakim beneran teu Lukman Hakim sok depak misalna KUA misalna MUI misalna nya boga dalil-dalil nama nu jelas terus kan kunyana tapi urang mah ngaji sesuai jeung syariat aya nasna aya kitabna ulah Imam Syafi'i ga ijtihad, Imam Malik ga ijtihad, Imam Hambali ga tuturkeun para imam. Biasa sanajan Muhammadiyah sanajan Persib ge. Nya na cenah ulah nuturkeun ulama teh podo sero meunang ti mana lain ti ulama. Ja aya kabehan ge catatan kan nya nama anti ge ka ulama urang. Nya nama make ulama nyana anu anti kana ijma jeung kias atuh ulama-ulama kene atuh berarti buang pakai jeung kejem jasa anti ulama dek mana urayana tanpa ulama geus ka teh urusan nyana mah keur cerita doang ieu urusan urang urusan nyana urusan negara nah ieu mah kuari mah urang mah keur ngaji jelema mabok nalak jadi jelema mabok murtad jadi na'udzubillah min loba tanu datang ka imam pula Assalamualaikum awewe wah ceriki masane candeng dia kajian selede ya saya ceriki ayo nun jangan ngomong-ngomong aja nu semperni bae ayo naon neng wah semua jauh wah jauh geus kajawan jasa pasti bener bae salagi tilok balik cenah kiai sawadak atuh mantak salagi tilok balik wedak kurang kandol coba pun sawadak nu kandol beli pen hiji diporeskeun kabeh nyana ge wijada da karujakeun ka urang dan teu naon disebut majikan ulamun pamajikan servis bagus ka salagi moal malah nyandung ieu kurang servis urang servis ka salagi datang teu nanya salagi datang manyun bae pan salagi teh yang dibagjakeun ieu mah ditanya ge boro-boro ku senyum ngajawab ge henteu lalaki mah lain deui kana pendek buuk panjang lengkah lalaki sekali dikitukeun dua kali dikit tilu kali dikitukeun baraka cabang pikiran ye emang urang Lampung eta kos kitu tah Jawa yang disentakan ku orang Lampung kuat moal ya ini. Tah, lalaki berbeda. Kuduna dihormat. Oh, kadang datang ka jenting lo basalah tetap hormat. Go bagi. Ya, Masya Allah, ya tas di mana bela, tu biasa bela lagi. Ka calik lah tu geus. Kula mah geus ngahampura bae ka kata aing resep ka omongan si aing tiis ya.
cenah payung tiis pisan ucapan sia aing mah ngeunaheun jasa kakak haus mah nyokoteun cai kumaha aja diuk bari ngabeledeh teh setik kapan ngeunah di salah kita tiis ya maka mantas di mana bae beuh teu inget ka anak pamajikan geus di ditu bae ye aing sakali di ditu bae ke ulah digitukeun tah lalaki mah ulah geus ka ulah balik-balik geus di ditu bae geus sakalian di ditu atuh emang kahayang aing coba laki kumaha gitu tapi lamun di bageran di usapan tak eta teh moal daek nyandung ge mikiran deudeuh amatnya amat mun dicandung teh mah karunya amat di dua moal lah cek kana teh duh datang ka geuring pamajikan geuring beneran ieu mah nyana wasiat ka masana ieu geuring moal cageuk sebagus lain deui rarasan kula mah wasiat ulah waka kawin deui kakak lamun kuburan kula can garing lamun kuburan kula geus garing kakareuteunan geus nu geus bener mang tilu poe maot nyana ngajikeun di kuburan jeung sejen santri-santri saminggu santri-santri mah ngajikeun baralik nyana mah di kuburan bae kana deui ka kuburan cek keluargana jeung cek dulur-dulurna beuh tama setia jasa meureun salaki teu balik dahar ka gadinya deui balik dahar gadinya kadang-kadang ngendong kenyana kadeuleu kos nu sujud eta kuburan ditiupan bujana deudeuheun biasa kabehan ge masyarakat ge nyaho mendang 20 poe ditanya ku keluarga sia balik atuh moal balik emang kunaon di kuburan we nungguan garing sia teh ki pudoli aduh ya Allah barang gajahwan teh ku keluargana goblok dasar hayang gegeuraan kawin burung nungguan garing kuburan padahal eta lalaki belawan atuh garing-garing teuing jelema geus eueuh geus teu kudu nungguan garing ceklak wal mazhab siaturidati sagrani cek mazhab murtadna jelema weureu jelema mabok nu mabokna ngahaja urang nyaritakeun nu mabok baheula mangan di Grogol Cililitan baheula mah Bandung di kota-kota besar Yogyakarta Surabaya kuari diketos handapeun tangkal awi mabok jelema Masya Allah ambalaya fenomena naon beureun kaharep untung masih keneh aya kiai-kiai nu daraek keliling dakwah aya keneh kiai-kiai nu ngajakan bener ka Gusti Allah urusan ikhlas jeung teu ikhlas teman-teman urusan nyana tapi nyana terus bebakan pemerintah geus alhamdulillahirabbil alamin terus ngajakan bener bahkan polisi mah polisi aya undang-undang narkoba tewak ini kena undang-undang nomor oan taingda tahan yes dan diposek datang ke dinya babaturan tahan ini akan lanjut ke Polres keluarga datang jangan sampai Polres kena undang-undang Kapolsek no buah gajah tidak bisa tidak ini mah harus lanjut Polres Pak keluar dulu sebentar ada apa keluar jalan sini sebentar nih ngapain ya tunggu sono keluar itu apain ini ada berapa ada 10 belum bisa 10 mah berapa tuh 20 dah 15 dah Pak 17 dah 17 sial jasa aduh Polsek blon undang-undang bisa dibeli ya udah dah gak apa-apa ya demi kemasyarakatan aja dah iya beres ta eta undang-undang diurang Masya Allah karim
narkoba termasuk maling korupsi ente sesuai jeung undang-undang. Mantap kurang menyaritakan tentang undang-undang di Indonesia jatuh buatan manusia iya digulak-gilak bagi ku manusia deh atau gitulah keayaan selama undang-undang lain make undang-undang Al-Quranul Karim ya kieu bae ulah di Indonesia di Amerika lah sorangan atuh kieu leuwih dahsyat malah mah atuh kieu mah urang ngamakmumkan ke Amerika atuh kieu sarua gitulah negara ketika teu make undang-undang Al-Quranul kunaon teh cenah di urang henteu make undang-undang Al-Qur'an. Tanyakan ka ditu sia. Urang mah rakyat. Pugu cenah ieu urang lamun babarengan kabeh teh siap bae. Urang ngan perang. Tah aing mah cenah embung ngadenge perangna doang embung. Teu sia mambung ka sorga sih. Hayang ka neraka. Anu siap ka sorga mah teu ngan aya perang. Ya perang mah diembung-embung we perang mah perang bae boro-boro perang keren ngaguling bae keren ngaguling. Diembung-embung atuh kena bae. Tapi berbarengan jeung nu katinggang keren di Mekah aya di Tangerang nu sehat pae deh. Teu kena keren, teu geuring. Pae bae deh. Pae. Geuring, teu geuring teu daon, teu kena keren teu daon. Teu naik mobil teu tabrakan, teu ditajong. Geuring teu ditajong teu pae. Anu kena keren mah di ditu pae. Wajar kadang-kadang. Ieu mah sehat. Duit loba, dahar subuh. Modal atuh teh lain urusan gering jeung urusan kalapahan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun ieu perlu dicatat jelema mabok murtad nasah jelema mabok nalak nasah termasuk jelema mabok Islam nasah sarua bae Masya Allah jelema mabok kemudian asup Islam di jero mabok sah atawanya murtad meme mabok barang mabok maca 2 kalimat syahadat asup Islam deh sah mabok ngahaja murtad sah sabalikna asup Islam sah nolak sah Masya Allah wantak sing hade kecuali mabok nan tengah aja jelema teu nyawa sugan teh mah eta teh lain mensen aya botol aqua dieusian ku cai mensen ditenden di meja si Udin diuk dirinya cek si Udin ieu botol aqua bagus amat caina herang amat dileut ku anjeunna indah jasa gelekek ku si Udin eta kebal wah naik kapal mantap aduh aing keur di awang-awang cek cenah iber babarengan jeung manuk gagak gak hayal teh jelema mabok makan gos gitu tengah aja junjana seri-seri cek pemajikan kau din ya kunaon seserian sana lo bawang sia ku aing getolak tilu sia ku aing jepan kau din jadi kos kieu ya begitu selidik punya selidik cak si Jepri teh meureun teh cai aing diinum kunyana bareng di dalam bener beak atuh setengah aqua gede untung teu overdosis ge si Udin teh Masya Allah, hampuran, neng lilis, emang kunaon? Eta mah ka Udin mah nginum cai ka, cai aing. Emang itu cai naon? Cai mensen. Tengah aja eta mah mabokna, ajo nolaknya nak terjadi. Eta di jero mabok nu tengah aja, nyana murtad terjadi sebab tengah aja. Eta dipaksa. Udin sini tuh. Tahu ini apa? Pistol. Nah, dengerin ya.
oleh dengkul lu. Dengerin, kuping lu makan gula ngedenger dengkul aja dah. Tembakeun, ceket. Ayan, buka kunyah. Masih komplit. Kunaon itu emang gitu-gitu. Jang nembak sia. Pan. Inum tamen senta. Inum, mun senta tembak sia boy. Cina naon inum. Inum. Iya tuh kurang nah inum sia tembak sia boy. Ayo. Inum. Ya, denger ya. Cai. Oh, hampir kena ka dieu. Cai. Bener inum sia inum. Cicing bae si Udin. Cekel gelas laku si Jepri. Cekel beheungna. Tangga sia. Tangga, calangga. Bau sakumaha mobil Avanza di bensinan. Ya otomatis. Dipaksa sih. Mulai seserian. Aduh, sakina dunia ya muter. Teu muter teh naon? Sia kasep Jepri cek buku jore. Kasep mabok mah geus terus. Gaya mabok. Murtad jana terjadi sebab dipaksa. Nolak jana terjadi sebab dipaksa. Masya Allah. Beda mabok ngahaja jeung mabok dipaksa. Urusan hukum berbeda. Dipaksa mah lain kahayang sorangan. Murtad terjadi. Mabok dipaksa. Nolak nyana di jero mabok. Anu dipaksa terjadi termasuk Islam lah terjadi lamun dipaksa mabok. Tuqbalu syahadatu biridati mutlaqan. Bisa diterima syahadat panyaksianana biridati nyaksian kalawan lidah secara mutlak. Zaid laporkan berwajib ngalaporkan tentang si Jepri dalam laporanana bahwa Jepri teh mabok. Di urang mah aneh, kok lapor? Ikan nyarita tentang negara Islam. Ketika aya jelema mabok laporkan kan dihad. Ketika aya jelema zina laporkan kan bakal diranjam lamun muson, buer muson kan dijilid. Itu kayaknya maling, laporkan. Wah, lamun maling kuari KPK bener-bener terus nangkepan maling. Leuwih ti setengah PNS katangkep kabeh. Penjara kudu nyieun deui. Moal mahi penjara sebab hampir kabeh marali. Komo DPR mah eueuh hiji-hiji acan DPR teu maling. Eueuh. Sakali deui eueuh hiji-hiji acan DPR teu maling. Kadangnya ku ceuris ya. Cek DPR sok nama Ki Uci. Aing mah keur sok mah kitu ye. Sok mah kita. Ulah ngebersihkeun diri coba tanya. Sabaraha sih gaji DPR 7 juta 8 juta tapi kok kebeli mobil mewah mun lain maling naon parangsaan aing teh nyaho meureun sabaraha gaji DPR tapi mobilna mengkilap komo lamun geus kunjungan sese nyaritakeunana lamun aya studi banding emang eta studi banding gitu. Urang lamun nyaritakeun kos gitu, keheul ka DPR. Mentak kiai nu baheula, hidup. Legeg ya hidup. Kanyahokeun heula ku kiai anu memperjuangkeun DPR dewan di Golkar, di P3, di PDI, PKS. Ulah kadeuleu. Ulah neuleuh memperjuangkan jeung bageuna deuleuh gawena kabeleteran sia di akhirat cenah kiai
Geus aing ngaji we ulah nyaritakeun kadinya. Puyeng cenah aing ngadengena. Sia anu salah puyeng aing mah janteu. Entek deper aya nu ngaji sakali dua kali juntek kuari. Bebejanya ka babaturana. Cek babaturana kurang teu ngaji. Dah. Ya kanan aing bae. Aya pengusaha numbung ngaji ka dieu. Deukeut. Nyana resepeun sebenarnya mah ngaji. Diajakan ku babatura moal waka ngaji aing mah cekna satungtung aing ieu masih kene dagang. Emang urang aing make duit bank ki uci tersepeun cekna. Geus aing mah dayangan kiainan wah kurang jeung aing cekna teh. Sadar nyana ge bahwa aing teh sabarana mah ieu teh make duit bank. Mantak aing jang naon ngaji ka ki uci cekna ja aing terus bae usaha di bank terus bae. Ya saya mah moal waka wauh jeung ki uci kajeun ke cenah aing mah wauhna di akhirat bae. Bau. Parang sana babari meureun di akhirat tuh jeung aing. Ayo masyaallah. Aya teh DPR kitu kene. Anu sakali doang. Aya nu kuat. Lah. Guys, aing mah ceuk nyari carekan tanah terus bae mah ngaji. Ngan aing mah ngajina handapeun teu kalambon bae. Moal ka majelis moal. Redang cuaca, redang ceuli cekna. Aya anu kitu bae. Sabodo sia yang wanita henteu ngaji ka dieu. Sia yang bener ngaji atuh. Aya embung bener los ka ditu. Zaid lapor kanu berwajib ngalaporkeun tentang mabokna Jepri, ngalaporkeun tentang murtadna Jepri. Si Jepri teh murtad, dilaporkeunlah ku Ki Zaid, maka dipanggil Ki Zaid. Setelah dipanggil diintegrasi, hasil integrasina bahwa pernyataan Zaid menyatakan Jepri murtad dengan mengatakan saya masuk Kristen. Nyana Siap nyaksian untuk kemurtadan Jepri. Saya menyaksikan terhadap Bapak Hakim bahwa Jepri adalah seorang teman saya yang keluar dari agama Islam, dan saya siap untuk menyaksikan dibawa kemana saja. Iya pernyataan Saksi Jepri, pernyataan Zaid menyatakan bahwa Jepri murtad, siap jadi saksi. Wa tuqbalus syahadat, terima syahadah. Bisa diterima syahadah Zaid anu nyaksian biriddati kalawan murtad secara mutlak. Artinya mutlak kumaha? Artinya mutlak tanpa dipenta rincian-rincian tentang murtadna. Cukup pernyataan Zaid menjadi siap saksi tanpa dipenta rincian-rincian sababna murtad kunaon, di mana kumaha eta teh nurutkeun cek di dia secara mutlak teu kudu dipenta rincian-rincianana, langsung syahadahna diterima. Wakila cek sakaol yajib tafsir, wajib kudu dirinci. Jadi ada dua kaul. Cekaul pertama bagus teu kudu dirinci-rinci deui. Cekaul kadua mah nyana bisa diterima panyaksianana, ieu adalah kudu ngajelaskeun rincian-rincian tentang kemurtadanana. Yang di PM tadi ku hakim tentang rincian-rincian kemurtadan. Rapi lamun negara Islam.
negara bersyariat ulantaran di urang managarana lain negara Islam lain negara syariat negara demokrasi atau aturan nagaham hak asasi manusia. Das gitu bae teh mah urusan ada urusan manusia, kemanusiaan beda jeung negara Islam. Geus palal awal wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sakit hati kurang pengajian ayeuna. Mudah-mudahan manfaatkan kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.